Gitu tah nyakeun da pikiran mah atuh pikiran mana lawan teu kieu ge da jadi nya inti nama doakeun ku sadayana ieu dua makhluk nu berlainan jenis kedah tinggal di dalam satu atap dengan karakter watak dan tabiat yang tidak sama. Mudah-mudahan Allah ngalungsurkeun sakinah mawaddah warahmah. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogat. Ngan kacai ulah ngan ukur mandi tapi bagri jeung dituturkeun ku niat kumati ka Gusti Nu Maha Suci. Kadarat lain ngan ukur jadi salogak tapi kudu daraek ibak jeung tuluy wudu pikeun ngalaksanakeun salat. Gitu ji rumah tangga teh ripuh euy nu geus oge begung tingali rumah tangga teh nya jiga nangeunah teh ukur 3 bulan ka ditu mah lieur lamun teu diniatan ku ibadah insyaallah lah nya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Garut Kota Intan. Nah, ya, biasa nih ada acara lagi pernikahan di Makassari mau menuju ke Cibiu yang dekat Kabupaten Limbangan. Dan di sini belum pada siap karena nanti jam 8 mau menuju ke lokasi ya. Dan ikuti terus video dari kami ya. Jangan lupa like dan subscribe. Ih, susah amat ya. Subscribe itu susah. Oke, kita gas lagi ke videonya. Dan ini udah sampai tujuan di kampung Cibiu. Dekat pemakaman dan kita mau lanjut sambutan. Tuh ada centin juga. Nah, kita lanjut lagi sambutannya. Halo, halo. Halo, halo. Enggal.
Sah. Khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sok neng gak boleh sana. Kunaon digogotong neng. Sok. Kita nyakeun da pikiran mah dah atuh. Pikiran mah lawan teu kieu ge Allah jadi. Nya intina mah doakeun ku sadayana ieu dua makhluk nu berlainan jenis kedah tinggal di dalam satu atap dengan karakter watak dan tabiat yang tidak sama. Mudah-mudahan Allah ngalungsurkeun sakinah mawaddah warahmah. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogat. Dan kacai ulangan ukur mandi tapi bagrijeng dituturkeun ku niat kumati ka Gusti Nu Maha Suci. Kadarat lain dengan ukur jadi salogak tapi kudu danaik ibad jeung tuluy wudu pikeun ngalaksanakeun salat. Itu ji rumah tangga teh ripuh euy. Nu geus oge begung tingali rumah tangga teh. Nya jiga nanggeunah teh ukur 3 bulan ka ditu mah lieur. Lamun teu diniatan ku ibadah insyaallah nya Mas sambutanna. Selamat Jumat malam untuk sahabat kita Nasrul Aji. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Soal kumaha? Damang. Sambutan itu. Amat bahagia buat kedua mempelai lain. Amat menyuat pokoknya penting. Yes, kumaha? Well, yo teh yang saya di video teh. Kumaha sambutanna? selamat kepada Mang Haji. Semoga sakinah mawaddah. Terima kasih ya.